Aya ningali jalma dihukum dirajetkeun sirahna, dialuskeun deui, dirajetkeun deui, dialuskeun, rajetkeun deui, ditaroskeun Kanjeng Nabi, ya Jibril, man haula ya Jibril, eta teh saha? Saur malaikat Jibril, eta teh pan umat anjeun mah nya teu wauh. Kanjeng Nabi teh umat kami nu mana? Eta umat anjeun anu tara pernah salat. Oh, nu tara pernah salat mah dibebek sirahna, dirajetkeun. Karena Pak Ustad abdi usulnya lamun di dieu kira-kira aya jalmi tara pernah asup masjid sakali-kali acan, tara pernah salat sakali-kali acan, hek maot wayana nya sateu acan dikurebkeun pasihan helm. Pan karunya tadi siksaan jalma teu salat naon? Diremukeun sirahna sugan lamun di helman mah jadi aman. Pan gunana helm teh dan supaya teremuk sirah lain namun jaka. Kawas kitu nya bade helman sukat Bang bade di helman. Aman pangeulana. Jalma anu geus paham akhirna bermain dengan nungtungna manehana di hukum. Apakah mereka yang dihukum tidak pinter dina bab hukum? Pinternya. Makana aliman hiji kudu jadi jalma ngarti lain pinter. Jalma pinter geus balatak nu dibutuhkeun jalma ngarti. Naon si bedana pinter jeung ngarti? Lamun pinter hanya sekedar ilmu akal, neng anu terterang 1 tambah 1 akhirnya jadi tahu sama dengan 2, eta jadi tapi apakah jalma nu pinter bisa ngajamin kalakuanana sesuai sinareng kapinteranana? Nah, makana dina Al-Quran ketika ada perintah nuntut ilmu, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tuntut ilmu terus deui hikmah. Naon ari hikmah? Hikmah teh keselarasan kahirupan urang sesuai dengan ilmu pengetahuan urang. Bilih teh percanten kieu, abdi di bumi ngagaduhan murang kali anu sakola terus ngaosna di pondok abdi, nu sakolana di luar biasana lamun sore tos lohor arwi kakobo ngaos kan otomatis ngagunakeun rapotnya. Dicek ku abdi nilaina, matematikana nilaina 8, ilmu fikihna 8, ilmu akhlakna 8, giliran poe minggu salat subuh jam 8. Ngajamin teu orang pinter pasti ngarti, ngajamin teu orang perilakuna sesuai sinareng ilmu pengetahuan anak. Aliman hiji kudu jadi jalma ngarti. Sadayana zaman ayeuna khususna di DKM ieu muludan berkali-kali, rajaban berkali-kali, ilmu sholat pasti paham, tapi pada kenyataanana bagaimana perilaku kita? Apakah sudah sepadan dengan ilmu pengetahuan kita? Entos teu acan masih aya nu tarana tepan, aya kieu khusus nu tarana tepan punten nu can pernah natepan sekali-kali acan waktu Kanjeng Nabi Isra nya. Kanjeng Nabi teh aya ningali jalma dihukum dirajetkeun sirahna, dialuskeun deui, dirajetkeun deui, dialuskeun, rajetkeun deui, ditaroskeun Kanjeng Nabi, ya Jibril, man haula ya Jibril, eta teh saha? Saur malaikat Jibril, eta teh pan umat anjeun mah nya teu wauh. Kanjeng Nabi teh umat kami nu mana? Eta umat anjeun anu tara pernah salat. Oh, nu tara pernah salat mah dibebek sirahna, dirajetkeun. Karena Pak Ustad abdi usulnya lamun di dieu kira-kira aya jalmi tara pernah asup masjid sakali-kali acan, tara pernah salat sakali-kali acan, hek maot wayana nya sateu acan dikurebkeun pasihan helm. Pan karunya tadi siksaan jalma teu salat naon? Diremukeun sirahna sugan lamun di helman mah jadi aman. Pan gunana helm
teh dan supaya termuk sirale namun celaka. Kawas gitunya. Bade Herman suka bang bade. Di Herman. Amang pangelana.